Jika penjualan hewan kurban seperti sapi, sarang domba ngalaman kenaikan di sababaraha daerah. Seueur masyarakat mimiti datang ke pasar hewan, pikeun besar hewan kurban minangka persiapan yang harapan Idul Adha. Para pedagang nyariosian penjualan tahun ieu ningkat dibandingkan tahun kamari. Kalian pikeun kebutuhan kurban, ningkatna pembelian oge dipangaruhan ku sumanget masyarakat dina ngarayakeun Idul Adha. Babarengan sareng keluarga oge lingkungan sabudeureun. Pamarentah sareng petugas kesehatan hewan oge ngehimbau para pedagang supaya salawasna ngajaga kesehatan sareng kebersihan hewan kurban. Sangkan aman sareng pantes pikeun dikurbankeun. Ayo urang langsung ke lokasi kebun kurban anu dipandu ku babaturan urang harang sareng aska. Assalamualaikum Pak, Agung Ten, Abdi nuju mobil sareng taha. Nang Bapak Kuba, Sareng Bapak Pak. oh nambah domba ya. Kumaha keayaan penjualan data hewan dengan tahun ya. Ya alhamdulillah lumayan loba lah. Tuh. Bapak Kuba, naon tantangan anu mindeng pisang harapan ku para pedagang satuan kurban Pak? Ya, nu ibaratnya aya wae nu teh penyakit naon gitu. Tapi alhamdulillah lah itu pada sagar kabeh kadang pembeli mah aya nu minta nu lotik, minta nu ieu gitu. Contoh penyakitnya Pak? Ya penyakitnya paling oge berengan, terus eta penyakit mata, alhamdulillah lain paling oge perutnya kembung gitu. Tapi alhamdulillah awon penyakitnya kambingnya Bapak Kuba mah sehat semua. Pak Kuba, kumaha pengaruh Idul Adha Pak karena perekonomian masyarakat sekitar ieu Pak? Ya alhamdulillah hari perekonomian mendingan lah. Untuk iya terjadi pisan perekonomian mah jadi yang penting masih ada rezeki itu. Alhamdulillah. Numutkeun Bapak, faktor naon anu paling mangaruhan masyarakat dina mau beli tatapan kurban ieu Pak? Ya paling pengaruhna oge nah biasa tawar menawar tahu hargana sabaraha gitu. Amun urang sebagai penjual kada sabar, amun layanan konsumen mah kada sabar. Itu sabar mah lain penjual. Naon hati atau makna umat Islam melaksanakan kurban Pak? Ya artinya mah eta ngikutan syariat Kanjeng Nabi jeung zaman baheula mah kedah hari korban mah pan baheula ni caritana mah hari Kanjeng Nabi mah eta jeung Nabi Ismail kada dikorban diganti eta embe jadinya mah kan lobaan mah aya korban mah embe kuduna halusna mah. Karek korban mah naon wae, korban mah karek manuk, karek ayam, karek naon mah. Kok anjing kabeh ratuna. Atur nuhun da Pak Kuba atas keteranganna. Waktuna sami-sami. Kitu wata dinten ieu Abdi Alfia, Abdi Elita pamit undur diri hatur nuhun prantos nyimak dugi ka tepang deui sareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas pisan euy. Nuhun. Minuman naon eta teh? Oh iya, minuman milku, hayang. Haus, waktuna milih milku. Susu kalayan rasa anu nikmat tur nyegerkeun, cocok pikeun ngiringan kagiatan sapopoe. Inum milku ngajadikeun poe jadi luwih seru jeung pinuh ku sumangat. Milku nikmatina unggal tegukan. Milku. Sok aya unggal dinten. Udah
naon.